Omongkeun ku tatangga pajarkeun teh puing kedung teu boga penghasilan teu boga kagiatan inilah nasib pengangguran.
Nasib pengangguran dari suaranya Dadang Gludug featuring Nakula Etnik telah kita dengarkan bersama-sama. Keprok lah berdak studio. Nah itu meh rada ramai saeutik nih. Nih kudu ditah wae keprok ogenya. Aduh, ya sakilang penyanyi luar biasa ya bintang tamuna Dadang Gludug. Alhamdulillah ya Allah. Pudordar gelap pokoknya. Anu penasaran tembangna anu nembe panginten sabaraha tembang nu dicanakeun ku Nakula Etnik. Tinggal toong wae di channel YouTube-na Dadang Gludug seueur di dinya tembang-tembang Nakula Etniknya. Oke, channel YouTube-na aya Nakula Etnik. Aya. Aya. Karunya eta subscribe-na karek saeutik buru-buru pang nyaprikeun Akang Tetehnya. Subrek tong hilap subrek saengala. Nah, Dadang nembe judulna teh leresnya Nasib Pengangguran. Nasib Pengangguran. Curhat kumaha eta teh eta lagu teh? Mohon curhatan seorang Pajil. Pajil curhat. Kembali jang aya masa transisi orang teh kahirupan teh salawasna aya di luhur, teh salawasna aya di luhur, teh salawasna aya di luhur, teh salawasna aya di luhur. Rasana kopi apanya? Pokona mah urang mah teu cicing dina hiji martabat teh nya. Nya. Teu angger hirup urang mah. Kadang dihandap, kadang dihandap, ya kadang dihandap. Nah, pokona mah geus lah waktos itu Kang Dadangnya. Anu parantos teu nyekapan